Hayang ikhlas cenah niat teh. Ibadah orang teh mulazamah. Nah mulazamah teh istiqomah. Kayak eureun sorangan. Mimiti amal mah ibu hayang dipuji pun bae. Mimiti amal mah urang hayang make baju alus bae. Keun wios. Mimiti amal mah urang teh hayang ditinggali ku batur heula, mangga. Ngan kalau eureun. Ini bakal eureun sorangan. Lamun mimiti amal orang hayang dipuji, terus eureun, nah moal eta pakna. Jadi kangge urang anu diajar, ngawitan amal mah hayang nemo-nemo kaboga. Teu mios-mios. Aya jamaah anyar keneh ngaji. Tara biasa ngajina teh. Sagala nu gaduh teh dicanang. Mawa kantong nu mahal. Make baju nu mahal, make gelang temong-temong, kumaha kading awal ngaji ya kan bae teruskeun we tong eureun-eureun. Tapi kulantaran istiqomah mimitina mah hayang nemong-nemong kaboga. Engke ku Allah bakal boseneun dia jalmi teh dirobah jadi timbul ikhlas. Jadi ikhlas mah sanes sulap ibu abot ikhlas teh. Amal teh ikhlas, abot ikhlas teh. Nah baik hayang ria heula amal mah mun guru lamun teh mah eta tahajud teh taralat. Bahkan anjeunna mah lamun salat berjamaah teh kewajiban. Mun teh mah telat we teu salat berjamaah da ngajak santri barudak bapak cenah teh acan salat berjamaah. Kumaha tuh Pak? Tos salat acan atos bisa cenah sok ngiring deui jeung bapak amakmu. Titilah mamamu deui teh budak teh. Beres assalamualaikum wassalamualaikum dipasihan 10.000 tah jang jajan. Maturan berjamaah. Kumaha kating hayang salat berjamaah gitu. Tapi keur kanyewa nyewa santri. Dipasihan eta. Taralah tahajudna. Tah ngawitan anjeunna nyarioskeun. Bapak mah cenah kapungkur bisa istiqomah tahajud teh naon kulantaran keur usum da orang eta orang mana eta teh orang Banjaran usum rambutan. Namun di mah teu boga rambutan mun teh mah hayang rambutan teh mulungan ai mulungan tengah peuting gitu. Ayeuna kumaha tiap wengi we da sok marudul teh rambutan tengah wengi. Jadi unggal dinten teh unggal tengah wengi teh gugah we geus biasa. Ngan beureun bami kalamian ku Allah teh dirobah. Jadi ahli tahajud ayeuna mah. Jadi ibu gaduh carok ge tukang nonton bola, kan bae tong disaram. Mat pernah peuting pan nonton bola teh, handapkeun we. Ibu mah doa we Gusti, ieu carok abdi mah seneng-seneng teuing nonton bola dengan kata peuting diganggu kitu. Saya teh pengkolkeun Gusti sing ahli tahajud, tinggal mengkolkeun. Sakit udah gampang Allah hidayah ti Gusti Allah. Pan ibu ngahajakeun tahajud mah abot tapi lamun gugah rek ka pasar pan gugah teh. Terus punya pengkolkeun Gusti nu tadina marek usaha atuh mengkolkeun 2 menit manjang salat tahajud panjungkeun hidayah ka Gusti Allah teh. Eta ikhlas nomor katilu mah mulazamah. Moal biasa ikhlas lamun mulazamah teu